Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Aboim, Nih, alarasan aja aya di dieu. aya naon gitu nih? Muhun abdi teh bari aya maksad. Nikah kaping 18 Desember di Tenminggon. Nikah? Muhun, ieu nya undanganna. Tong hilap dongkap nya. Iya atuh nih. Bener, Neng Jingga mah tega. Teu nyangka abi mah. Kayak uleman. Ya, Bapak Asep Jainuddin, Ibu Ida Rosidah, Bojong Sere. Saja. Si Neng Jingga. Itu bener, gitu si Neng Jingga. Tapi ningali ibu bapaknya mah bener. Jingga Rahayu dan Ruby Herdiansah, Komisaris PT Stun Minggu 18. Bener ieu mah. Nah aja nasib kieu wae. Pagawean teh selejeng diselewek ku batur. Ai urang iraha atuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih ada cicing wae. Assalamualaikum. Sia, rada was-was teh. Heuh teh, tadi di sauran teh teu ngawaler-ngawaler. Nah, atuh si teh ka dieu. Teu apal waktu sia manamu teh. Wayang kieu mah yeun. Waktuna sare beurang sia teh. Teh, sebagai pemerintahan yang baik, RT harus siap sedia melayani masyarakat teh. Terus ngopi teh can teh. Wah. Melayani. Just jam poe anu tanggal beureum aing mah. Si RT beureum. Teh, salah almanak meureun teh ah. Dihareup ge di Garawe teh. Ieu mah pokona mah khusus jang urang sorangan. Kusabab si Neng Jingga kawin, aing jadi berokan hati teh. Pokona mah ayeuna mau melayani segala. Sok kepikiran kumararaneh lah. Atuh teh, dong egois kitu atuh teh. Tuh kawas keur kampanyeuna janji. Ari ayeuna ngahare-harekeun masyarakat. Eta si kehet mamatahan. Mana mah budak kamari sore, apal naon masalah pemerintahan. Itu balik ah. Tirah, bapak urang ngaran ganti budak kamari sore. Larang budak bapak Pipin. Tapi ramen tacap, ngeribet pisan si RT. Moal gawe-gawe urang kan. Geus lila urang hirup sorangan
tapi can datang wae teh jodoh. Aya nu dipikaresep tapi ngadon ngajarauhan. Jigana lain pedah keur wabah. Meureun ngajauh teh karena wajah. Deng, hari mana kunaon eta? Sarua sedih, mikiran siji nggak kawin. Lain teh, lain eta. Nah, si Udeng malenggu siji nggak sedih na. Terus mana sedih kunaon Deng? Kamari orang teh ka tukang baso, nyangan tuang rusuk. Naon mana tuang rusuk? Teh, cek si Binjai, nyangan tuang rusuk mah ka tuang baso. Ya pek teh beak cek tukang baso teh. Hari mana eta tulang rusuk jang naon? Cek si Binjai teh, nyangan jodoh mah kudu ka tukang baso, nyangan tuang rusuk. Naon maksud si Udeng ya? Tulang rusuk aya di tukang baso. Jika nama si Sasa teh loba tulang rusuk teh awewe jika nama. Jika nama kieu maksud si Sasa teh. Tulang rusuk teh maksud nama awewe eta teh. Oh awewe teh? Berarti bener cek si Binjai teh. Di tukang baso mah loba awewe. Deng eta maksud si Sasa teh. Ini dekat tukang baso. Tulang rusuk teh kiri barat awewe si Sasa mah deh. Tapi da urang mah lain eta deng maksud urang mah deh. Urang mah sedih teh suneng jingga deng teh. Tega bener tinggal ke durang. Gitu deh maksud si Sasa mah teh. Si itu ka mana deui? Anger si eta mah. Luas leos we pagaweana teh. Aing ek diajar ngobrol tadi nama. Enak teh jero film Korea nu anyar teh ya. Bisa terbaru. Tapi sajan nonton Korea. Aing joget pargoli heula, geus lila teh joget. Alah sia. Oh, jeung kalewat we jeung drakor. Jeung kayangna ayeuna we. Muka lah. Tuh kan, kurang kelewat. Baiklah, tenang lah. Lumayan lah. Kemana ya si Jupri ya? Tidak ada gon teh. Aku udah tobar. Bagi jeung wadah haru. Lumayan ya ke cemilan. Nonton drakor mah kudu aya cemilan di sebelah. Bener euy si penggemar drakor mah standby. Jom. Iya. Mana Apri? Karena ulah di dinya si galondok. Sok buru ka dieu, keburu beres ya film drakorna. Wah ya. Mana Jom? Sampai mana Jom? Untung Pri, can beres Pri. Karek 5 menit. Tuh ya, orang masih Cimino mah gitu wae Jom. Cuminho. Lain Cuminho ieu mah. Apa kisung pemain MU. Nah, Alah jeung naha? Tinggal we deh pemain drakor mah. Kabeh sararipit atuh. Orang Korea mah dekaran itu atuh pada lagi. lain Manchester mah bola Jom. Bola. Urang ngomong kenal. Drakor Jom iya mah. Pan sarua kabeh pemain Korea mah. Eta saripit pada lagi. Memang nyeblak lu nonton Korea. Yang satu. Tuh nya Jom. Sedih urang mah Jom. Coba nolai sebelah Pris Juprai. Sugana ngeuna ya. Kayaknya bener ieu mah Juprai ngapreng mau darung ngeladak kieu. Aduh, Jom tinggalnya sedikit Jom. Taruh orang we Pri. Tinggalin aja Jom. Balik mah sedih ku drakor. Urang mah ku seblak. Balik ku kumaha. Anjir mah teh kumaha we mana mah. Ayo Jom. Sarani ceurik gitu.
si Acung jeung si Jupri kunaon? Ah bener. Neng jingga pangaruhna gede. Nempikeun ka marewek eta jelema nu baradag. Cung, Jupri. Mana cing sarabar we heuh. Da malain mana unggul sardih teh. Urang ge sarua sedih. Neng jingga aduh bener tega. Salembur nempikeun ka sedih. Naon sih teh? Teh, sedih oge nonton drakor. Emang episode sabaraha? Benernya eta Siliminho-nya. Wah, edan pisan eta. Bikin baper. Nyeri teh pun tinggalkeun kawin si Limingo teh. Bener. Aing jadi era. Dan aing nang dibahas nang jingga itu. Nah jadi drakor. Naon ari si RT nya? Tepugunya si teh mah. Kitu udah hari kolot mah. Terupdate. Kemana nih anak-anak atunya? Mas Abi leungit. Jika di warung teu kamana-mana deh. Bisa aku eueuh. Kunyangan ka mana nya? Sian dicarekan ku si Abang anyar keneh pangmelikeun. Limpuran-limpuran teuing jabang yang meuli emas teh melaan teu meuli beas, teu meuli resiko. Nah hanya nih geus kolot teh limpuran-limpuran teuing. Ka mana atunya si Abang sieun nyarekan. Aduh kumaha atuh. Bingung kudu kumaha. Buah-buah cek si RT berkabung teh. Buah si Abang maut teh. Kan ngeunahna ngomong teh. Mau ngadoakeun si Abang maut? Tuh si Abang mah aya di jero keur ngopi. Aduh, hampura ce. Sugan teh si Abang maut, mamang ge sarua reuah. Tapi eta ieu ce kunaon sedih kitu ce. Heueuh mah teu nyangka eta cikeneh bieu. Heueuh Mas, teu nyangka. Naon ce? Si Emas? Innalillahi teu nyangka si mah. Si Neng Jingga gitu teh. Buku di bejaan Tapi kumaha nya ngomongna Neng Jing. Kasaha ka Abi Neng Jingga kan? Muhun Punten sakit api aduh, penting pisan ieu teh. Muhun aya naon? Ari kapungkur teh Neng teh kantos caket Selama Sabto kan? Muhun karasa enak ge Abi bari ka Mas Sabto. Oh, tos terang nih. Muhun. Oh, cing sabar tuh nya Neng nya. Bias Abi bari ngawartoskan heula nu sanesnya. Muhun mangga. Tong seueur emutannya. Ya, assalamualaikum. Cing sabar. Nah, aku naon Mas Sabto? Ih, mete jaralas masihan info teh. Kamarana barudak teu nyangka si Mas umur teh apal ketinggalan baju Si RT mah ngagawean ka urang teh. Ditanyangan tulang rusuk. Gua tulang rusuk teh awewe. Nah, aku tukang bakso mah kadon dibere tulang sapi. Si RT mah bener ngagawean wae. Nah, lemur teh asa ngadadak sepi ayeuna mah. Kemarananya aya gitu si Mamang. Mang. Si udah yang saya di dieu tapi udah nyusulan. Wah. Wah, dari mana kunaon Wah? Dia nu aneh ningali urang. Mirip Mang, asli mirip. Bener sih Wah. Mirip saha? Artis Hollywood. Eta genean Mang,
mirip penusuk mau apa teh? Atau sapu? Geus almarhum ari maneh. Banyak orang disarukan yang almarhum. Bener gitu mang. Heuh ari maneh. Ngomong-ngomong mana dari kamana kayak gitu? Wah, mana apa berita terbaru si Mas? Naon? Si Mas kawin deui. Lain dari maneh? Si Mas ngantungkeun. Nu bener mang. Nawa man bisa ngomong gitu? Mang. Lamun rewas urang masuk kieu mang. Heula teu apal umur rumahnya. Geus maot mah naon dibawa. Harta tahta wanita mah dibawa, iwal amal perbuatan. Ayo mesti nguruskeun wah. Kela mang. Urang teh keur mikiran. Eta pamajikanna satilu-tilu. Eueuh nu ngurus. Terus urang diadopsi kitu hiji. Siap kosato wae buru wah. Jadi teh semaranget kieu. Mang, Naon deh? urang mah kapikiran eta pamajikanana sanu maraban. Teuing atuh deng ah. Mang, rek ka mana? Kebenaran euy. Im ka dieu im. Si Boim can apaleun juga nanya. Naon mang? Heuh im. Mana geus apal im si Emas. Saha mang? Si Mas Sabto mang? Heuh im. Si Mas Sabto ngantungkeun im. Oh. Ada percuma atuh mang maot oge. Da si Neng jingana ge rek kawin. Ari mana jalma lain? Matur-maturut bersukacita aya nu maot teh. Sarwana ari maneh. Ini mau teh berukacita ari maneh. Heuh eta mang maksud teh. Im ah. Yah. Makasih Mas. Hoream mang Sok buru im ah. Mending teh ka pisah ka si Mas. Ini hoream. Ayo. Kela atuh kela mang. Naon deui im? Kan itu jalanna ka ditu modalin jalan di mana? Si Masna aya teh nya ieu teh. Assalamualaikum. 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 Sekarang ada araya nya. Jangan orang telepon. Halo Mas, Halo Neng Jingga, nuju di mana? nuju di jalan Kang Mas mah. Oh, nuju di jalan. Neng di bumi? Mohon ya abi nuju di bumi. Bumi saha? Di bumi emas. Oh nyantol sana tuhnya? Oh, mohon atuh ya di antos. Dah. Ini saya si Jingga tuh. Tinggal itu. Mak, udah balik itu mah. Nah, im kela im mana im? Oh, yang Jingga deh. Ulah gitu im mana teh im? Duh, saha dirinya teu acan ka undang. Duh, itu naon ih. Ini nyari kieu aduh. Ayo mang, aduh mang, tuh mang, tuh mang, turun ke mang, turun ke mang, balik tuh mang, nah, ngenahun mang, aslinya udah yang mana? Tembok eta mah. Itu, tuh neng juga karunya Boim, udah, wayahna mana itu wawarkan di Istiqomah, bari bawa ke Randa. Tusuk mang, hati-hati mang. Oke. Aing atuh mang tadi teh mang. Ini pisahin. Ini urang katembulan ngar dikit. Sok teh degeuna. Jauh. Naon, marukana urang wani gitu. Dorong mata wani. Si Udeng ka mana? Sama si Udeng dia ngalawan, Mamang lompat iya. Oh iya bah. Cing sabarnya nengnya. Iya tuh itu meni nyeri pisan. Nya pasti atuh neng pasti nyeri dan neng. Ni asa nojos itu ih. Nya pasti neng.
masuk kanu hate neng aya kehilangan. Neng, ari si Masna di mana keneh neng? Di jalan kene Wah, di jalan kene di nu ambulan di nama wah. Oh. Mang, ari pamajikana kamararana. Mana wae ah. ngomongkeun naon cenah teh. Neng, abah yang ngawartosan heula RT-nya. Bilih teh terangeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nih anda cari cingkeneh di dieu? Sok-sok tuh bawa Randa. Ayo siap Mang. Randa nu mana Mang? Muka hiji ka dua ka tilu. Dua tilu. Apaan pamajikan si Mas mah tilu Mang? Maksudnya Deng, Karanda. Oh. Ayo dah, Bang Karanda. Itu. Bener barudak niun ngabejaan. Apal-apal di masjid dia Mas Sabto maut. Nyoge sok hoghab jeung urang, tapi daang ngerai masalah umur mah. Urang ya sadosa kasih eta teh. Har. Nah barudak geus ti mararana. Nah teu kadara rieu nya. Alah. Si Neng Jingga gini. Ieu mah kudu diamankeun heula. Yang cerik deh. Itu naonnya meni kanu mata perih-perih teuing. Aduh. Nyanengnya sing sabar we Neng. Da umur mah teu apal urang teh. Geus aya nu nangtukeun. Itu aya naon eta tadi asa arane anu ieu ngomongkeun umur, anu itu ambulan. Nu hiji deui Keranda, aya naon sebenarnya ieu teh? Bu, eta si Neng nanyakeun keneh wae. Sugan geus apa tadi di dieu teh? Aya naon gitu Pak RT? Apaan si Mas teh? Nanturkeun Neng. Piraku, di teleponan keneh jeung Abi. Teu teleponan, piraku ah. Nuju di jalan tadi teh nyarioskeunna. Ih, HP jemparem sagala di. Lah. Eta kenapa naon di mah urang? Satu percaya Neng ah. Cing cobaan telepon deui, buah salah meureunnan. Iya beli teu percanten mah, nembe pisan nelponna oge. Cing nyari HP-na Neng. Oh, bener nomor Sabtu ieu. Neng. Nah, HP teh halus Neng. Bisa video call arepeun beungeut ieu mah. Nah, itu si Emas teh aya kene can mau. Eta teh bener sih Sabtu Neng. Leres Pak RT si Emas eta mah. Naon maot. Oh, jadi tadi nelpon ka dieu teh maksudna rek mamanas Kang Mas. Mas, namanya lain maot. Maot. Ngomong mah sangeunana, urang ieu aya keneh, hirup keneh. Nah, teh jadi maot namanya. Astagfirullah, namanya ngadoakeun urang maot. Tadi si Udeng Mas. Ngumumkeun di masjid. Mas Sabto, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas Sabto ngantunkeun. Hadawa deui di urang mah tinggal maneh. Ini asara ruasnya bieu ngadenge pengumuman. Benar gitu si Emas teh. Asa teu nyangka si Emas ngantunkeun. Eta si Udeng sangeunana ngomong urang maot. Si Udeng menang import di mana urang maot? Urang ieu aya keneh. Si Udeng mah. Teh, ningali si Mamang. Karana teh eueuh. Nah, karena naon? Nah, mana Udeng sia? Mana yang ngumumkeun di masjidnya? Bener tak sieun tah Mas sok. Nah, Mas. naon maksudna maneh? Im, si Mas teh hirup keneh geunan Im. Udeng karena eueuh nah bisa maju sorangan tapi ka imahna Udeng. Mas tadi Mas. Astagfirullah. Subhanallah, Allahu Akbar. Mas, ampura Mas. Mas ayo keneh Mas. Astagfirullah, Allahu Akbar. Mana di saruana Mang nyebutkeun urang maot. Ieu sami teh nyebut urang maot teh. Mas, urang Mas ngomongkeun mah. Urang tadi ngomong info. Kalau Mas hirup keneh Mas. Berarti mana ngomong minta ngosipkeun urang maot di lemur teh. Naon maksudna maneh? Oh Mas bener Mas. Si Mang Iwang yang mimpi nyebarkeun. Mata sia sajan nyebarkeun tapi di heula seteh di mana ieu biangna. Bener gitu Pak RT.
Tah kebenaran aya celeli teh. Tah. Sok jelaskeun celeli. Jelasin naon ari mamang sok teu pupugu abi kudu ngajelaskeun. Ah, aya celeli. Pas tadi mamang ngalangkung teh mamang ngadangu celeli teh nyarios. Heueuh mah teu nyangka eta cikene bieu. Heueuh emas. Nah, ada abi mah teu nyangka teh ieu emas perhiasan abi leungit. Hah, aya celeli. Nyarios teh cing jelas jadi mamang disalahkeun. Har, ari mamang nah ngadon nyalahkeun ece. Matakan atuh tong sok luas leos eta teh tatanya heula nu bener. Bawa-bawa emas teh ku mamangnya nu ece teh. Hah, teu nya ucu sok tuduh ah. Sia. Tuh, itu apa? Teh, wih heulanya teh. Assalamualaikum. Bener mah. Eta emas dia Mas. Bae. Jadi neng, teh naon ka dieu teh? Iya bener masihkeun undangan mas. Undangan, undangan saha? Abi nikah. Nikah. Ayo mas tos si tadi seueur bujengan. Udah mau apa tadi eta mah. Salam bro. Ayo batur jeung urang ayeuna mah. Jika kawin. Oh, urang mau apa tadi urang mah. Geus Mas. Saluan Jika kawin. apa? Naon deh? Mana omreng? Omreng naon? Tangkupan. Saha maneh? Nggak si Budito. Teuing teu apa? Nah, gelut jeung urang. Saha mah? Teuing. Teh jika kawin teh. Benar. Omreng. Aneh.